Bismillah dikawitan ngadamel iya syairan, syair tentang kahirupan hirup nu di pasantrenan. Unggal poe unggal waktu henteu bosen ngala ilmu ku sabab abdi rumasa sanes turunan ulama. Unggal bulan dikiriman beas duit kadaharan, duh bapa abdi hampura can bisa mulang tarima. Najan di kobong nalangsa tapi balik asa eraku sabab ngaji can bisa sieun diomong tatangga. Isuk berang jeung peting nahan lapar ti kagering, sabab sarapan ci kopi jeung sangu sesa kamari. Isuk-isuk anggeus santri di lawang panto dicai, sabab udang berang deui teu beda okos kamari. Unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang nundutan, sabab penting tesare mikiran hancan nu hese. Mun ditanya ku pun guru ditanya bab sorof nahu, puguh ge jarang ngapalkeun abdi tunggul bari mengkul. Beres ngaji jam 11 kuat bae nyiuk beas, masak bareng babaturan aduh emma mani waas. Masak sangu dar bareng babaturan, sanajan daya dengeuna bakal nikmat di restoran. Hirup pinuku coba loba perih jeung kasiksa, abdi teu bisa kumaha ngan bisa pasrah anu kawas.